Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana wilujeng patepang deui seram simkuring. Nazwa zani imtiajina acara warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos dugi ka meja redaksi warta anu baris kasanggakeun nyaeta hatur nuhun kana aksi calikong ngabasmi Arab Saudi Raup 1480 triliun. Pemerintah Arab Saudi atos ngabereskan penyelidikan calikong anu mapan Saprak 2017. Sabot kerajaan eta nahan puluhan pangeran serta pengusaha terkebuka. Diwartakeun Arab News, Rebo 30 Januari 2018. Berkat kampanye pemberantasan calikong, pengadilan Arab Saudi Junun ngumpulkeun 400 miliar rial atau kira-kira 1.487 genep triliun. Benten kasabat dina wangun artos sunai, properti, sarta aset liana, anu dibikeun ku Pangeran Senior, Menteri sarta pengusaha Patali Calikong. Serta pertos dipikanyaho kawajikan anu diparentahkeun ku putra mahkota Muhammad bin Salman serta diluncurkeun dina November 2017. Junun nyerek seueur elit politik sarta ekonomi. Maranehanana ditahan di Hotel Ritz-Carlton di Riyadh salila hampir 3 sasi. Otoritas nyawuran 380 jalmi sehubungan kalawan perkawis calikong. Nanging sapalih ngan minangka saksi kanggo ngasongkeun buktos. Sementara eta kira-kira 87 jalmi angken ngalakukan pelanggaran anu didakwakeun ka marehanana. Jaksa penuntut umum Saudi nampik ngabereskeun perkawis anu tumiba 50 genep jalmi. Margi nyangharapkeun dakwaan pidana kawitna. Saterusna 8 jalmi liana nampik nuhontal penyelesaian sarta atos dirujuk ka jaksa penuntut kanggo tindakan langkung teras. Raja Salman berjanji kerajaan bari teras neruskan usaha merangan calikong sarta ngabela integritas. CNBC ngalaporkeun du nilik-nilik nyebutkeun penahanan ka koruptor dirancar kanggo nguatkeun kekuasaan handap Pangeran Muhammad anu bade barobah kaayaan penerus Raja Salman. Proses newak anu dilaksanakan selang sababaraha dinten, sanggeus Saudi barobah kaayaan Tuan Imah KTT Investasi Internasional Perdana di Riyadh. Para tahanan dipenta kanggo nuker aset marahanenana supados tiasa nyisap hewa bebas. Sabot sawade narekahan mempercepat panerakan investasi sejen. Diantawis para kasangka anu ditahan nyaeta Pangeran Al-Walid bin Talal, investor kakoncara di Saudi, serta 13 Garda Nasional Saudi Pangeran Mutaib Al-Saud. Pamirsa, mung sakitu duka pihatur. Wilujeng patepang deui dina warta nu sejen, simkuring nazak jadi imtiaz seja, amit mundur, amit mukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.